Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun karapala wargi sadaya. Mugia pangeran tetap nang tayungan, karuhun tetap pelengan. Mugia disehatkeun sagala rupina, digampilkeun sagala urusanana, digampilkeun sadaya target anu dicapai ku para wargi sadaya. Urang ayeuna di dieu nuju di Lempong Balong. Nah, Lempong Balong teh di mana? Di Kabupaten Kuningan, kaki na Gunung Ciremay anu memang tempat ngopi, cuman paling luhur di tempat wisata anu sanes, termasuknya di Lempong Balong. Video masih keneh alam asli atau tatanan alam anu memang tatanan termasuk tatanan yang masih bagus, didesain memang dari pohon-pohonan, didesain tina tatangkalan bahasa urang nama. Gitu yuk, tuturkeun yuk. Hutan adalah rumah. Bahasaan aja. Hutan adalah rumah. Jadi ngomongkeun Sunda mah lolobana gitu ngomongkeun lingkungan anu bersih, lingkungan anu tertib, lingkungan anu memang tertata eta Sunda. Termasuk Sunda teh ngalingkup dina karakter oge, sopan santun, welasan asihan, deudeuhan, pangeukeut lah eta termasuk dangyang ki Sunda gitu. Jadi Kabupaten Kuningan kuduna wajib bersyukur, orang-orang Kuningan tah kudu bersyukur aya cicing di Kuningan kusabab leuweungna masih asri, leuweungna masih terjaga. Jadi ulah ngan saukur nikmati leuweungna atawa pemandangna unggul, kumaha urang bisa cara ngajaga ieu leuweung sina steril, sina bagus, sina jadi lembur paninengan gitu. Jadi malik di kalembur teh enakeun gitu pala wargi. Di mana bae lemburna nu penting kajaga leuweungna asri keneh eta mantep. Eta ngaranna tataran Sunda gitu. Jadi seueur anu nyarioskeun tentang kasundaan tapi tak apal jati diri kasundaan. Lain abi ku kituna hayang katingali asa pangsundana sanes. Da Sunda mah anu orang Sunda, da Sunda mah saha wae termasuk eta karakter anu alus, karakter anu tiasa ngajak, karakter anu tiasa ngeungkeut pageuh karena kehalusan eta bisa kaasup orang Sunda. Walaupun lahirna di Batak misalkan gitu, da orang Sunda mah itu fleksibel jalmina. Nu penting mah jaga kebudayaan, jaga cagar alam, jaga hutan. Eta orang Sunda gitu. Jadi zaman ayeuna memang orang Sunda seueur anu poho kana jati diri Sundana gitu. Urang seakan-akan Sunda teh lahir di Jawa Barat eta Sunda, belum tentu gitu. Sunda teh seueur, Sunda teh paparan cek zaman baheula malah panjang ngomongkeun Sunda mah gitu. Nu penting orang Kabupaten Kuningan kudu apal
di Kabupaten Kuningan aya keneh alam anu asri, aya keneh alam anu ngeunaheun, aya keneh alam anu kajaga ku alamna sorangan gitu. Nah, ya aya salah sahijina aya tuturkeun salah sahijina memang aya ciri khas budaya asli Sunda gitu. Ieu kesenian musikna nyaeta angklung, liau goong. Nah, iya deui sok dipake ku para petani, duduk kuy ngaranna. Mun cek bahasa Sunda mah duduk kuy, topi dan orang-orang ka sawah gitu. Nah, itu memang tatanan Sunda nu termasuk kesenian Sunda nu jarang apal komo zaman ayeuna budak ayeuna jarang apal ieu teh awi goong, ieu teh angklung gitu, jarang apal makana kurang diekspos ke media-media. Jadi di dia memang ngomongin Sunda pas di Kuningan itu. Pokoknya anu boga lempong balong atau bosna lempong balong hebat lah pokoknya. Jadi memang orang-orang banyak yang menikmati, akan tetapi orang-orang sedikit yang menjaga kenikmatan tersebut. Jadi ningalina hayang raresep, ningalina hayang asri, hararejo raresep, ningalina teh pemandangan, tapi pemandangan eta haralim biasana sakedik ngajaga eta pemandangan. Hoyongna teh ningali unggul, hoyongna teh nyuk naon namina teh, hoyongna teh foto-fotona, selfie-na gitu. Tapi seseorang sekedik anu hayang ngajaga eta kanikmatan tersebut, ameh kanikmatan eta manjang. Nah, di Kabupaten Kuningan urang di dieu kudu nyaranaho bahwa himbauan ye ka para wargi sadaya nu di Kabupaten Kuningan, pemuda-pemuda sadayana pokona mah. Ka pemuda nu di Kabupaten Kuningan jaga lembur, jaga leuweung, jaga lembur di urang sorangan gitu. Jadi lamun urang ngomongkeun loba teuing gitu, intina mah di urang mah gitu, di paparan Sunda mah atau di Kasundaan mah jaga lingkungan abal bersih eta termasuk ciri khas orang Sunda gitu. Da sebab naon keur zaman baheula terahna Prabu Siliwangi atau Kyang Sidadea ngajaga teh naon, ngajaga leuweung gitu palawargi. Sakitu wae pokona orang Kuningan kudu apal di mana bae kuningana, di mana bae leuweungna, nu penting mah Sunda eta kedah dijaga. Kusabab lamun teu kurang kusaha deui kitu palawargi. Hatur nuhun, mugia sararehat, pangeran tetep nang tayungan, karuhun tetep malarengan. Salam, sampurasun.